warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'du. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu dipika hormat para guru sareng staf sekolah, nu dipika nyaah para kolot murid, sareng nu abdi cinta para murangkalih sadayana. Salaku kepala sekolah, abdi ngahaturkeun nuhun ka guru, kolot murid, sareng murid-murid sadayana. Hatur nuhun kana gawe bareng, sumangat, jeung kasetiaan dina ngalaksanakeun pancen jeung tanggung jawabna masing-masing. Kabarodak sekolah sing tetep sumanget diajar, jujur, disiplin, jeung bisi boga cita-cita nu luhur. Sekolah teh tempat urang ngewangun masa depan. Jadi ulah ragu pikeun terus usaha jeung diajar kalian sungguh-sungguh. Mugia sekolah orang terus maju, murid-muridna sukses, serta sakumna warga sekolah dina kaayaan sehat jeung silih rojong. Panon poe nembongkeun cahaya nyenyeng, ngahudang sumanget pikeun urang sadaya. Silih rojong silih asih dina lampah urang, pikeun ngawangun masa depan anu gemilang. Hapunten bilih aya kecap nu kurang berenah, hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.